Tahu hilap, Disobrek, Di like, di komen, and share. diantos kayak video salah jengna tetap di Sahabat Channel. Kela. Nah motor nama ayah, sugan we ayah tuh Kang Ahmad dah, edek minta pencerahan. Kang, assalamualaikum. Kang Mad, sebenarnya obos tanya Kuma. keur bingung itu masalah pegawaian anu kayak kemarin ban bingung teh posisi sebuah alhamdulillah alamin ayeuna mah geus tobat. Ayeuna ku masalah perusahaan keur monoton ya teh. Kuma eta usaha teh kana naon bidangna teh di perusahaan Bos Aceng teh. Kopi. Kudu Oh, jadi disebutkeun. pertaniannya. Pertanian gitu Ayeuna lah pertanian nuju eta kana mah. kopi. Laras. Oh, dan janten kumaha kopi teh. Kayak. Si ayeuna teh keketrok kedeungnya. Bang. Kayak kieunya keketroknya. Saya mah beunang. Waalaikumsalam. Kang, Kang Sebuah, alhamdulillah Kang Sebuah. Moga Mas Ali teh kelas saya Bos Aceng. bos, Bang. Namang. Sok cari ngopi lah ya keur Alasan nyata ada di mungkin teh panjang umurnya. Ingat. Munten ada ka saya nganon sanes ngobrolkeun kawonan. Ya obos sareng Kang Ahmad gitu nya. Tah ayeuna kan posisi nyaritakeun di perusahaan Bos Aceng terus posisina ayeuna minat di digawe deui nya urang teh. nya. Bari jeung mereskeun ieu beneran pertura patali gitu Bos Tah, Aceng gitu. nah, Nu kapengker nu atos eta. Nu penting ayeuna Kang Sebul mah naon fokus lah digawe gitu karena tujuan gitu. Itu Bos Aceng. Nya Bos, beneran. isi bade nyaresep. Ulah, wios. Iya satu ada ayam masuk we. Masuk Kalau Biasa, dia sakit tadi ya. saya mohon. Ya teu naon gitulah. Ya intina beneran ayeuna Bos Aceng geus legowo gitu nya tina perkara nu kamari. Laras. Terus nampi deui tah ayeuna salaku Kang Sebul ka dieu bade aya naon. Bade bukan pencerahan itu. Tah ayeuna nya ngarah ka saksennya ku nu jadi dunungan gitu. Naon nu diperintahkeun ku dunungan urang laksanakeun. Ari posisina positif mah gitu ke kahadean Bos Aceng, boh keluarga Kang Sebul gitu. Tah nu penting mah urang jaga lah gitu tanggung jawab urang kanu jadi dunungan teh gitunya. Laras pisan. Berenang kapayeuna langkung saya deui we lah intina mah gitu. Amin. Tah pencerahan teh abdi mah kitu. Da ayeuna disebatkeun usaha erek naon bae, erek digawe di dunungan, lebet kana ibadah, mun urangna ikhlas digawena lillahi taala karena Allah berenang eta teh hasil tina ibadah migawe eta teh urang teh meureun keur barang tuang urang, keluarga gitu kan, keur kebutuhan, eta kan asup kana ibadah. Mun urang posisina ikhlas, tuh amalan geus pasti gitu. Di dunia menang bayaran, di akhirat menang ganjaran. Nah, gitu. Gitu penginten teh abdi mah. Hari ayeuna mah obosnya upami si Sebul hoyong laras deui. Hoyong siga kapungkur deui mah meureun ku obos sok we didamelkeun di ditu sareng si Usro gitu meureun si Usro sok ayeuna mah siga kacapean ku sorangan mah ning. Terus nya pasti aya di Kacapean dalam teuing. di kebon gitu mah ada berat. Ayeuna salaku Bos Aceng oge posisi ayeuna lamun barudak rada kulir, rada support gitu. Pasti. Ayeuna lamun cek peribahasana aya naon dopingan seperti ayeuna vitamin ka pagawe teh atawa beres sembako gitu supaya semangat Suplemen lah. makan lah itu namanya, Naon-naon di lah vitamin. gitu. Ya ditampi atunya Kang Ya, Sebul. sok mangga. Jadi si Cara Bul rasanya. obos mah kieu nya. Ini kan cenah biasa ku ieu da. Tadi kemana? Korek teh ku Upami Sebul bade laras sok cing tekun siga kapungkur deui we di obos gitu kumaha damalna tekun rajin giat pikar sepeun lah intina mah kitu nya. Sabenerna si prinsip obos hidup obos mah kieu upami geus dihianati ku hiji jalma geus moal percaya deui Kang Mat abi mah kitu terus terang Tapi ieu mah alhamdulillahnya dicanak deui gitu Kang Sebul. kieu kahiji abi teh perlu keneh Kadua sametan mungkin nya. sametan teh candunas Oh, anda teh mata dipetakeun sametan gua berarti masih kene gede di obos teh lamun teu boga sametan mah geus dipanganekeun nu anyar malahan mah geus anu rek lamar digawe deui. mau digawe deui ngan ku gua ditahan heula bisi si Sebul eling bisi si Sebul hayang gawe deui ieu urang barengan deui urang olah di perusahaan. Nah, eta ieu titik kanyaah. Tah, gitu. Bos Aceng ka Kang Sebul, da meureunnan dilainin ke tetangga, Nah, gitu. gitu. Deket urang teh Di nol sareng eta abi teh Tuh, Usro ngomong sareng Sebul gitu. teh ngan kamari masalah kamari make jeung leungit HP make jeung leungit duit ngarumas mikir jeung si Usro nah si Sebul teh kieu Nah, da meureunnan Kang Sebul ge ku aya ngalakukeun hal-hal nu negatif gitu teh
posisinya meureun aya tekanan pasti. itu boh tina ekonomi atau kumaha meureun da bayaran mah ti obos lancar meureunnan. Alhamdulillah kange bahasa si damel kene mah jeung sering si Usro lancar. Tah gitu. Per bulan, per minggu hayu uang Barengan makan aya. di luar eta panginten aya kebutuhan atau Bukan. jelema mah kan keuna ku setan teh Pasti pengaruh kagoda. setan jadi wah aya kesempatan cenah tah nu matak urang kudu ditepikeun urang matak supaya zakat fitrah eta tahun sakali gitu kan. Urang kudu paham kadinya. Kumaha bol, bos rek nanya bener-bener we haleupun Kang Ahmad nya Kang nya saksian. Mohon. Erek gawe deui moal. nya komo wae Kang da butuh nih enak pegawaian teh Erek bener-bener deui benar-benar enak moal hianatin deui. moal janji Pokona mah lamun erek bener-bener deui sok cinggiat unit isuk-isuk seperti si Usro we contoh si Usro lah. Katinggalna saya kapake pisan terus terang Kang Ahmad. Mohon. Kapake pisan. Pasal lagi jadi gitu. Ngan duka kagoda usaha gitunya. Panginten ngawitan damel iraha tah Kang Sebul. Insya Allah ngawitan damel teh hari Minggu kumargi anjing abi badai ke kantor dinas lah ka ditu. Oh, Aya rapat peryogian. meeting. Mohon. Bos atuh Nya. meeting. Satu Pak Panginten ingetkeun ayeuna saur bos Aceng lebet damal dinten Minggu ulah nepi ka poe Minggu eueuh pan jadi kecewa deui bos Kela. Aceng teh gitu. Aya ngasaan rokok anak buah. Nya heuh sok da sarua Betul. kumaha gitu. Tampi heula. nya sok Nya versi nama bos teh sareng paru-paru. Rek nama. ya tapi atuh caina Sok. Gitu bawa aja bos masih teu kudu tambul pusing lah teu kudu jadi pikiran. Yang penting alus. Yang penting gawe giat deui. Hayu jeung bos mah. Yang bos teh mah aya mah moal rada puting teuing aya biasa rek meeting deui ayeuna teh jam 8 jam 10-an lah. Oh ya janji Saya belum ada. nya sok atuh. Deui bade angkat ayeuna cenah yang kawe masih keneh sono ya. Ah ke dewe lah. Mohon. Ayeuna ke dewe pami ngobrol-ngobrol di mah kieu ka payuna jeung insyaallah silaturahmi. Mohon nya panginten abi bade naros deui pilih aya bantosan secara penerangan ti Kang ti abdi Kang Sebul Kang Tak Sebul gitu. bade naroskeun di perihal naon sok atanapi dingke di kapayuna posisina Kang Sebul ada aduh ieu kudu kumaha tah dongkap silaturahmi inti namanya soalna lamun urang geus silaturahmi nanyakeun naon wae kanu paham insyaallah aya ilmu di dinya gitu asa urangna tong endek naon Tak gitu. era ulah Ulah era aja. keur kasayan mah tong era Tapi abi salut ka Kang. Punten motor sedapnya. Tapi abi salut ka Kang Sebul, kasih Sebulnya. Entos ngelakukan kesalahan wantun berani berbuat, berani bertanggung jawab. Bagus, dah Meskipun kudu kamar gitu. dikeroyok lah. Kata sih Hmm. kepikir ku abi ka emot ku abi oge lepat gitu. muntah Seharusnya teh kudu ayeuna gitu. Kang Sebul ulah amak posisi ayeuna aya warga nu ngagebugan bade kamarinya eta mah hitung-hitung teguran tinu makawasa keur urang di dunia karena kalakuan urang Anu salah, gitu. Tapi nya Kang Sebul ge kudu gede hampura tah ka masyarakat teh gitu. Jadi sadar ka diri urang oh hasilna pagawean kita geuning kieu gitu. Saudara mah ari hate mah nya ti kamari ge geus malah ngobrol jeung si Usro, Asro ulah digawekeun ieu mah si Sebul mah da geus nyieun codeka ka bos gitunya. Tapi itu terus ngobrol gitu, tapi di emot deui, abi kan butuh. Nya Kumargi butuh gitu, ya diambil deui lah, dimaafkeun, da kali sakali, umur tos 2 kali, udahlah. Tong kana dijawab bos. da Gitu, Bu. sama Kangnya ayeuna batun jeung kasalahan ka urang. Allah ge lautan hampura, manya urang bangsa jelema. Makhlukna nya. Heeh. Era atuh kudu makawasa. Jadi sakumaha kasalahan batur gede da jelemana mah teu salah. Nu salah mah kalakuanana, sifatna gitu. Jadi ulah ngewak ka jelemana. Lamun ngewak ka jelemana bakal Tah, caranya gitu. ngewak ka Allah, Pasti. ngewak ka damelanana gitu. Kan ada malam meeting bos mah. Oh, mohon. Da ada ka mana heula ieu teh biasa ya meeting di perusahaan terus nongkrong di bumi. Mohon. Bukan mah hari Minggunya di atas. nya